Memperbaiki diri teh datang ke mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri mah eta mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mah sadar sadarna sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikeun manusia tetesan Kangjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika mimman 'allamnahu. Tepat saking wong kang ruh alimna ruh sun sadawahu iman dakhala halaman yaman yusra ing negara muslimin ahlil bait saking ahli bait as-sayyidatu Aisyah utawi Gusti Aisyah binti Ja'far as-Shadiq kang putra dan ki Ja'far as-Shadiq al-madfuna kang den kubur jawari babil qurafah dalam atawa kalawan nanangga bab nanangga teu deukeut barak bab qurafah wa ala bab turbatiha munaratun qasyarah lan iku tetep ing atas lawang kuburan Sayyidah Aisyah utawi menarah kang cindek. Kadzalika mimban alimna iku tetep saking wong kang urung ingsun sadahu iman dakhala lan manjing yaman nusa ing muslimin alil bait saking alil bait Rasul Imam Ibrahim utawi mastakada Imam Ibrahim Imbil Imam Zaid al-Madfunah kang putra ki Imam Zaid kang dan pendam kharijat Matriyah ing dalam Jabaning Matriyah. Ieu menceritakeun ahlul bait keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dibunuh sebagai syuhada asup ka negeri Mesir nu aya di Mesir. Ieu kamari Sayyidah Sakinah entos uktul Imam Husain, Sayyidah Zainab bintul Imam Ali entos di ditu. Kitu kene nu asup ka Mesir teh putra putri Sayyidina Ali, Sayyidah Ummu Kulthum, Fatimah di daritu aya di Mesir. Sayyidah Ruqayyah sami di ditu. Ye tina sawarena nu asup ka Mesir anu kaula nyaho min ahlil bait adalah Sayyidah Aisyah bintu Ja'far as-Shadiq aya di Mesir. Aya Siti Sakinah, aya Sayyidah Aisyah. Eta lah nu aya di Mesir. Kami waktu ke Mesir kitu ziarah. Oh, robe di Mesir. Masyaallah. Anu karomahna di antarana manehanana bisa nyaritakeun bahwa negara Mesir tahun sekian bakal aya penyerangan, tahun sekian bakal aya penyerangan. Geus kadeuleu ku manehanana. Ketika manehanana erek ngarawudu, embung kaluar ti imah, embung neuleuh manusia. Penting teh terus we tadarru taqarrub ka Gusti Allah. Satu ketika batal, embung kaluar nya. Minta ka Gusti Allah. Dibere ilham ku Gusti Allah. Ketigkeun tanah di jero imah diketigkeun tanah tek kaluar cai wudu lah yana di dieu. Setelah wudu kemudian ditepak deui kunya sanggeusna ditepak tetep aya muncar cai minta ka Gusti supaya dieuweuhkeun ieu cai dibere ilham moal eueuh ieu mah tanda penghormatan kaula cek Allah ka anjeun kajenkeun nyarahulun batu. Ayalah sumur Siti Aisyah. Masya Allah. Karomah. Di dunia lamun diangkat derajat diberi bintang. Bintang 1, bintang 2. Saya kertek pasti ke-7 ya. Tuh kan. Eta penghargaan dunia seperti eta. Naik jabatan, pangkat, balok 1, balok 2, balok 3.
Mun ditanya Haji Pendek, ai anggeus teh balok datang ka sabaraha? 9. Teu nyahonya nama balok datang ka sabaraha beakna, bintang datang ka santet. Nanyakeun tilok nyaon teu. Eta bodoh teh betahnya mau bodoh teh. Teu nyahonya nama datang ka sabaraha teh balok nu sok aya di dieu teh nyaho. Bintang sabaraha teh nyaho. Geus bae nya, itu mah kapanggih. Mak, aya bentangan cenah di dieu. Bintang 1 apa bintang 2? Nyahonya sebenarnya sakara. Lu jelas mah aya bintangan bae. Ya. Payah. Putari buka polisi cenah urang balokan di dieu. Sabaraha balokna? Emang lain emang atuh aya sabaraha di dieu balokna teh 1 2 3 apa 8? Emang datang ka 8. Pugu nyaon teh sih. Ya. Geus kajian bagus eta geus kitu. Hari sorga mah geus teu kudu nyawa kos kitu. Geus teu kudu geus pokona geus. Bodoh teh terus-terusan. Santri emang yang kepangkat atau ente nu matak ulah waka disalahkeun santri mah lamun misalnya santri ditanya yuk di dieu bae aya gubernur datang ka dieu make pakaian biasa pentingnya mun santri mah eta bupati apa gubernur pan bajuna akur bae nanya misal ka Mas Santri ya saya mau kencing di mana tempat kencing tuh mal sopan santri mah sebab teu nyaho bahwa eta gubernur teu nyaho sono ada airnya, lihat aja sendiri. Tenang. Jadi mau bodoh teh tenang. Nges. Jenderal misalnya jenderal. Ya, saya mau sholat mau wudu dulu di tempat tuh. Airnya ada, coba aja puterin. Kalau ada, kalau kagak bocak jenderal poharam. Itu jauh aja dah. Ulawa kamarah eta jenderal ka santri, ulawa kamarah eta gubernur ka santri, nanya teu sopan ngajawabna. Tuh, cari aja sendiri. Tuh, cari. Sebabnya teu jauheun pangkatnya. Lamun eta gubernur jeung jenderal marah, seret itu anak. Kenapa? Tidak sopan. Masuk undang-undang tidak sopan. Emang aya? Ada sopan. Penghinaan. Masuk ke pasal penghinaan. Menghina dia. Dia tahu saya jenderal kali. Begitu dia Mas Santri ya mohon maaf ieu mah di rantai emang kunaon karena mana ditanya teu sopan kali emang eta saha eta jenderal emang jenderal ya, emang gitu aing mah teh jaho sugan teh hansip ya kitu teh itu jaho aing mah sugan teh lain jenderal teh jahoeun geus ketika teh jaho ulah kaget gubernur ge anak enggak sopan itu tanya interogasi ke orang emang sia teu sopan asa ka itu ya tukul mah sakikieuna bae. Emang nanya tempat kiri baca boleh itu aja coba aja cari sendiri. Jadi begitu emang siapa tanya eta sah? Saya tah. Eta gubernur. Oh gubernur. Itu teh jauh. Sipun gua mah atuh lah urang lembur mah RT naon gitu. Eta deuleu Gusti tadi dieuna teh abang baluhan di dieu na. Henteu gula teh deuleu-deuleu teh tah. Jadi nu teu jaho mah kudu dimaklum. Nu mantak mun kadatangan kiai teu jahoeun pangkat kiai padahal wali. Nah, teu meunang kieu teu sopan sia ka wali. Teu meunang kos kitu. Teu ke kiai harus sopan sama kiai. Nih, kiai ini. Ya, harus sopan. Antak Habib ka deuleu pangkatna handap. Ente jangan begitu sama Habib. Sembarangan aja. Begini-begini juga turun Nabi. Dari mana kamu dapat agama? Dari Nabi. Nabi itu tetesannya nih sama saya. Hormati dong saya. Gue jelema teh jahoeun ngan Habib. Atuh kasih tahu dulu. Saya Habib. Turunan Kangjeng Rasul. Paling cak anu ditanya teh, kok Habib sih enggak pakai peci sih? Kan Nabi nyuruh pakai peci. Jangan banyak ngomong loh. Ini mah urusan gua, tapi yang penting gua Habib nih. Jadi kuari mah sok inget ka dongeng Abah kula teh. Ayah Habib marah lantaran teu dihormat. Marahnya na. Ayah jelema hideung, masyaallah dihormat. Sasalaman dicium dibulak-balik ke mana diiring-iring. Kepentingan anak. Nah, nu Habib teh marah. Woi, saudara-saudara. Ini salah. Orang hitam yang hina kenapa dihormat-hormat? Dia bukan keturunan Habib. Ajam dia. Kalau saya nih turunan Habib, kenapa enggak dihormat? Salah kamu sekalian. Marah eta Habib. Jol kiai anu klarifikasi.
Saudara-saudara, semuanya tidak salah. Ini Habib tidak dihormat, nggak salah. Ini ajam orang hina tapi dihormat, nggak salah. Sebab penglihatan masyarakat, Habib karena tidak mengikuti kakeknya, tidak memakai syariat, dianggap bukan Habib. Ini orang ajam karena make petuah-petuah kakeknya yakni Kanjeng Nabi. Walaupun dia orang ajam dianggap Habib, enggak ada yang salah. Nah kan nasihat ngenang. Oh cak Habib hujanya. Masya Allah. Itu dianggap Habib teh kulantaran teu make aturan syariat Kanjeng. Ari ieu nu lain Habib dianggap Habib lantaran make syariat. Atuh urang ge ku ari lamun nuturkeun Kanjeng Nabi dianggap Habib. Ngan ulah kieu doang. Nih Habib. Habib gadungan. Jadi nu lain Habib dianggap Habib lantaran nurutan Kanjeng Nabi. Nu Habib asli teh dianggap Habib lantaran teu nurutan Kanjeng Nabi. Oh nu salah. Nah, kelantaran Habib karti kunyana langsung memperbaiki dirinya. Memperbaiki diri teh datang ka mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran, memperbaiki diri mah eta mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mah sadar-sadarna sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikeun manusia tetesan Kangjeng Nabi. Endeu kumaha syukurna aing ka Allah. Batur mah ajam aing mah nabi. Syukurnya na. Tidak syukur etalah engke bakal rendah sarendah-rendahna. Timbullah tawadu. Habib teu ngaku Habib sanajan. Habib ya? Ah enggak. Mantap. Ieu mau encana naon? Anah Habib. Aya maksud lain kecuali Habib nak memperkenalkan teh maksudnya bagus. Ana Habib Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ghazali. Ana Pendi bin Pendi Al-Jahandami. Wah, teu beres ta pokok situ. Akhirnya dengan cepat Habib mah tawadu, Masya Allah berbalik kuari jelema nu tadi mencemooh Habib kuari Habib dipakai karesep lantaran geus tawadu dipakai karesep teh sana enggak kamari mah keur hayang henteu ketika jana geus embung jelema kabeh kanyana nyana geus embung kos kitulah kahirupan teh ketika urang geus embung jelema datang. Urang lamun embung karena dunia datang. Urang hayang karena dunia lompat. Tanu matak embungkeun karena dunia datang. Ah cenah aing ge nek embungna kudu bebeneran. Ulah aja embung semu-semu atuh dunia ge kabur deui. Apa segitulah. Masya Allah nu lain Habib dianggap Habib lantaran nuturkeun petua Habib. Nuturkeun mauizah Habib syariat anu dikembangkeun ku Kangjeng Nabi. Nu asli Habib dianggap lain Habib lantaran teu nuturkeun Kangjeng Nabi. Ulah kaget kos kitu teh. Nah, ieu keturunan Kangjeng Nabi nu aya di Mesir. Di antarana Siti Aisyah nu berkaramah. Masyaallah kan. Bintu Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq eta adalah cucu Uyut. Nah, iya mah anak saya Ja'far Shadiq ngaranna Siti Aisyah. Dikuburna di mana? Jawari Babil Qarafah. Qarafah teh kuburan di Mesir. Ala babiha wa ala babiha turbatun mudaratun wa ala babi turbatiha mudaratun qasyarah. Aya munarahan masjidna tak di luhur. Urang mun di mana ka ciri oh itu Siti Aisyah. Belah itu oh itu Siti Sakinah. Oh, rame nu zarahna, nu dagang lomba. Wahara berkaromah. Eta teh Siti Aisyah anu geus narurut ketika naon bae nu dipake ka hayang ku jana ucapan jana sakecap nyata. Waliyatullah insyaallah. Wa kadzalika kitu keneh mimman alimnahu dakhala Misra turunan Kangjeng min ahlil bait rasul Imam Ibrahim bin Imam Zaid al-Madbunah Qariyat Matriyah. Sirahna wungkul ketika perang buntung huluna dibawa ke Mesir.